اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات Allah. Arkanuhu salasah. Rukun puasa tilu hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi. Niat ti penting unggal penting sing hade. Mazhab Syafi'i mah unggal penting. Teu meunang niat sekaligus nawaitu soma syahri kulli, nawaitu soma syahri kulli teu meunang. Tetep kudu unggal penting be. Niatna minimal nawaitu soma Ramadan lillahi ta'ala. Nah, eta cukup sakitu. Cukup sakitu minimal atawa sikir sadmah nawaitu soma godin. Cukup bae sakitu. Pi Ramadan. Mangga. Eta geus cukup sakitu tapi nu sempurna mah nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadhani. Ulah Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Teriak itu ribut Ramadan aja Ramadhani. Ribut. Ngeributkeun Ramadan aja Ramadhani. Ngaji henteu katanya. Nah, ngan kabeh jadi bae tah mah urusan maca ieu. Ngan lamun salah maca teh eta, mun salah maca eta mah udah maiban cek ahlina. Nyana teh tercela dalam bahasa. Besi aya nu ngahiri urang cikupa misalna pan urang dititah puasa ai umat nu baheula henteu kitu. Aya anu ngahiri, emang hirian urang cikupa. Kakana dibere duit 100.000 adina 50 adina ngasah pedang. Ngahiri. Dire sama diberekeun ieu mah puguh geus dijodoh-jodoh ngajodona nang Gusti Allah. Kakana boga pamajikanna rada jore, adina boga pamajikanna rada geulis. Ngahiri dek dibunuh. Tarolol urang cikupa eta. Urang gitu-gitu teh. Ya ieu ge. Urang dititah puasa, beusi aya nu ngahiri cek Gusti Allah. Disinonimkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sakumaha dipardukeunana puasa ka umat maraneh kabeh. Ka memeh maraneh kabeh umat memeh maneh ge sarua dipardu. Umat Kangjeng Nabi Musa aya puasa. Umat Kangjeng Nabi Isa aya puasa. Umat Kangjeng Nabi Ibrahim aya ngan beda doang. Di umat Kangjeng Nabi urang mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa teh sabulan terus kontinu berturut-turut. Umat Kangjeng Nabi Isa mah beda, sapoe puasa sapoe henteu, sapoe puasa sapoe henteu. Geus nu sabulan teh 15 poe, memehna dititah puasa genep poe. Nah ku urang Kristen ditambahan sabulan Sya'ban nyana puasa bae ditambahan jeung Ramadan eta nu nitah ti Gusti Allah. Eueuh panitah nyana doang kahayang nyana supaya dianggap hebat, supaya dianggap nyana teh ahli ibadah. Hayang dibarere duit, hayang disumbang, hayang diagung-agung, hayang dimulyakeun. Nah ieu akhirna dibatalkeun ku Gusti Allah. Puasana ulah kos kitu, kieu bae puasana ieu cara puasa urang. Cara puasa anu diturunkeun ka Kangjeng Nabi urang sabulan campleng. Kitulah. Bunga jasaran ku Gusti Allah kita puasa di jero bulan Ramadan. Sebab Kangjeng Nabi syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum syiyam. Bulan Ramadan eta bulan nu ku Gusti Allah dipardukeun puasa, disunahkeun qiyamul lail, nu mantap faman shoma wa qama imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayama waladatu ummu. Sajelema nu puasa di bulan Ramadan, pentingna qiyamul lail tarawih, motifna imanan wa ihtisaban, percaya penuh jeung karena Allah teu karena makhlukna, maka eta jelema nu ngalaksanakeun puasa jeung tarawihna
kharaja min dzunubihi keluar ti dosana bersih dosaan percis kos kakarak dilahirkeun ti rahim ibuna. Alhamdulillahirabbil mudah-mudahan orang kabehan dihampura dosa ku Gusti Allah sehingga orang balik ke alam kubur orang bersih tina dosa orang salamet tina siksa Allah sehingga orang dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi man fariha biduhuli Ramadan sajelma anu bungah jasa ku asupna bulan Ramadan ku datangna bulan Ramadan Haramahullahu jasadahu alan nirar maka Allah ngaharamkeun kana jasadna kana neraka. Waduh. Bungah doang ku datangna bulan Ramadan haram kana neraka. Bungah doang can puasa can naon. Can puasa can naon bungah doang geus moal kana neraka bae geus. Ngan ai bungah mah pan lain disungut di dieu tah. Di dieu mun ditanya ya kabehan sia bunga dan teh ya asupna bulan Ramadan geus dibejaan ku kiaina bunga. Mun ditanya mah naon sebab nu mentak bunga? Eta ngabuburit rame. Di Citra masyaallah bari ngadaguan kebegan jagong teh. Antingna gede sabolah, buukna beureum sabolah. Eta bae taresep jasa. Aya nu lain kitu aing ngejalain kitu bunga ya kunaon bunga teh aing mah lain naon bukana doang aduh asana kunaon mah rujak di dieu sirup di dieu kopi di dieu susu hampir aing teu bisa salat maghrib eta doang tah aing bunga teh aduh macam-macam aing saurang mah lain aing mah bunga puasa teh sahur doang sahur kuna ngasana geunah eta sahur teh jadi geunah kan ku emak aing. Jadi eta nikmat jasa sahur aya tapi aya nu kieu di Cikupang mah aing bulan puasa lain kuna naon ciloknya heubeurang. Eta bae aing nyaho maghrib bae. Ambo pohara aja. Masya Allah macam-macam jasa jelema bunga kedatangan Ramadan teh macam-macam. Memang lamun encan nyaho mah kajerona Ramadan pasti kitu mah. Memantak kudu nyaho heula kana jerona kana eusina Ramadan. Aya naon sih? Pasti urang ge bakal bunga. Lamun nyaho keagungan Ramadan, mun nyaho ka kemuliaan Ramadan, mun nyaho kana kagagahan bulan Ramadan, pasti sahabat ge bakal bunga. Ai kitu kumaha Ramadan? Ramadan mah lain sembarangan. Nomor kahiji tadi dijelaskan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kagagahan bulan Ramadan bisa ngahapus dosa lu geus jeung nu encan coba eta. Gagah jasa ta bulan Ramadan. Beberean bulan Ramadan teh gagah lah bisa ngahampura dosa lu geus jeung nu encan. Kakarak wi ya mantepnya. Urang ge kadatangan jelema teh aya anu bunga ka urang aya nu biasa-biasa bae ka urang aya anu sebel. Sebel kadatangan jelema teh. Aya anu datangna ka urang ngabungah jasa di mana datang sonona luar biasa ngobrol tepati loba begitu ku urang nanya naon kebutuhan dicumponan ku nanya manehanana bahkan diliwihan bahkan ngajangjian di manehanana ieu mah kakarak sakieu ke bulan hareup mah mungkin 2 lipat insyaallah mudah-mudahan kula aya milik asana ka ditu nama etak dibuktikeun ku nya unggal bulan mere
nyana teh di harapan imah kieu we ka mananya Pak Haji nu eta teh eta. Tah di arep-arep sebab bunga. Aya nu biasa-biasa bae datangna ka dinya aya habar mah bunga mere mati lo. Beres tadi. Aya nu ka dinya dengan moal ceurik doang. Moal ceurik ka dinya teh. Kunaon? Penta tulung jakenan. Anak geus asup sakola kurang duit 2 juta. Nu kamari ge can dibayar. Ya kuareng minta tulung deui bae. Tah eta mah lamun deuk datang deui teh bebeja ka pamajikan, bebeja ka haji eueuh kitu. Eta teh tamu teh macem-macem. Ieu keur carita jelema nu henteu ikhlas. Datangna bulan ge sarua bae tah kos kitu teh. Lamun bawahan kedatangan atasan bunga lantaran atasan biasana sok bara-bere. Tapi baheula nu kuari mah lain, justru atasan teh neken ka bawahan, bolon kuari mah. Baheula mah mun kedatangan pimpro teh bunga, tapi kuari mah mun kedatangan pimpro teh sebel lantaran pimprona nyundatan malulu. Eta di ditu di Malaysia. Menang niru di Indonesia eta ge sarua. Baheula mah kedatangan bupati teh bunga lantaran bupatihna nyumbang, bupatihna tah jang anuna kuari mah bupati ke telepon ka camat kondisikan saya mau datang goblok teh tah bupati. Eta di Lampung tah mah kos itu. Menang niru di dieu di Jakarta. Jadi kos karar itu kuari mah tah. Baheula mah lamun di sakolahan deuk datang penilik buah eta guru bunga kabeh. Budak bunga kabeh lantaran dek dibere ilmu, dek dibere penerangan, tur manehanana nyaritakeun aya kelebihan dana di atas jang guru. Kuari mah pendidik datang ka sakolahan nya menta dikondisikeun tol di goblok. Eta di ditu di Jogja teh mah. Sakolana di Jogja tuh di dieu ge diteruskeun karari itu. Nariruna Yahudi bae kabeh. Jadi teu bunga, budak guru kedatangan penilik emang bunga henteu merengket. Irisan. Tungtungna manu ditekeun orok kondisikan buat atasan kita. Jadi karar itu ya, seuri heueuh meureun tah ka jeung kumaha teh. Guru kan seuri guru ka jeung. Tetep cali berlain deui. Nu beres. Mudah-mudahan kuayana pengajian ieu jadi barere bawahan jeung atasan beres, rakyatna jeung pejabatna beres, muridna jeung guruna beres. Kuari mah boro-boro deuk kadatangan bupati atau atasan, boro-boro deuk kadatangan pimpro, boro-boro deuk kadatangan pendidik, ieu bawahan teh sangkilang murid deuk kadatangan guru ngirisan. Murid deuk kadatangan guru ngirisan. Emang kunaon? Urut bulan kamari ge guru ka dieu aing kotok can kabayar. Kuari dek datang deuk embe asana ieu. Guru begitu teh. Eta kiai eta. Bangsa kiai Golkar biasana guru teh. Masya Allah hese biasa anu kurang datang teh jelema bunga. Coba lamun kadatangan ku kiai bunga jasa emang gonon gitu. Nyana mah mau berkah tadina aing keur memeh datang mah dagang teu maju barang kadatangan nyana mejejes darah. Tambah lebay bodalna diangkut ka apa punya. Eta teh bunga takut itu teh. Aya teh guru bae ge salah guru ngaji bae ge salah kiai bae ge salah. Oh atuh ka ditu nang sangat didik ya di Indonesia sehingga kadatangan kiai bae ge teu bunga luar biasa. Ndek ngundang mubalik bae masih perhitungan gina sabar duitnya. Kok gitu sih? Itu deh kumaha ilalakona kok bisa jadi kieu gara-gara bintang film milu jadi dai. Gara-gara musikus jadi dai, anu nyana mah memang fokus kadinya lain dek dakwah aju kiaina deui ka babawa. Tungtung nama ambalayah kabeh. Teu bunga kapanggih jeung kiai kapanggih jeung guru ngaji teh teu bunga lantaran nyana sarua jeung preman di sisi jalan di pengkolan ojek di Pasar Baru Tangerang. Naon bedana ngadieu mah preman bersorban. Lamun di itu PNS mah preman berdasi, lamun atuh itu mah geus puguh preman bergelang bahar.
Jadi gua emang gila lakon jadi preman kabeh. Mudah-mudahan orang kabehan jadi preman Allah. Berani maju demi Allah. Berani berkorban demi Allah. Kajian orang jadi preman Allah subhanahu. Atributna bebas. Deku maha baik. Gagah Ramadan. Ku gagahna bulan Ramadan orang bunga. Sebab kahiji bisa ngalulitkeun dosa-dosa orang nu enggeus jeung nu memeh. Masya Allah cak urang pohara amat eta bulan Ramadan teh. Nomor kedua, Ramadan eta bisa supidati sayatin setan bisa dibelenggu ku Ramadan. Bisa dirantai ku Ramadan teh. Ku kagagahanna bulan Ramadan setan-setan jeung jin teh dirantai ku bulan Ramadan. Saha nu bisa ngarantai ka setan? Ka anak urang teu bisa ngarantai. Nazarudin ge teu bisa dirantai. Para resejasa senturi teu bisa dirantai sebab acak-acakan ka dituna. Ieu mah jurig dirantai ku Ramadan mah. Mudah-mudahan Nazarudin beunang dirantai ku Ramadan. Bangun greget cenah. Boleh disebut-sebut sebab sama terus ke istana jurusanana. Untuk kenwelanan. Aduh, Masya Allah. Diurang sabaraha ranteun loba biasa. Rantena apa tuh bisa dirantai sih? Mun bener-bener jangan rantena. Bebeja ke kula. Siap kula. Pangodokan aya kami. Tukang nyin rantai di pangodokan. Nang neng nong. Ya, tenyahun. Ya, setan teh dirantai ku bulan Ramadan, ku gagagahan jeung ku keagungan Ramadan, setan dirantai. Masya Allah. Geus asal asup ke bulan Ramadan, urang geus moal babarengan deui jeung setan kecuali jelemana nu ngahiji jeung setan. Lain deui eta mah. Dak para ulama ngajelaskeun hadis eta nafsiran eta rami. Dipertanyakeun ku ulama di zaman sahabat kene, pan setan dirantai. Pan atuh di bulan puasa nu bobogohan terus bae. Nu ngabuburit make celana pendek. Eta aing mah resep ngabuburit ka puring teh eta doang tah. Loba urang rajek teu make celana panjang. Insyaallah resep cenah aing. Pan ada setan tang gitu ngaranna teh. Dipertanyakeun kunaon eta? Oh, ieu setan teh nu dirantai mah nu marodah. Jin jeung setan raja-rajana adapun anak buahna malah satira anak buahna mah. Ceknya diantepkeun bae lana. Bebaskeun anak buahna mah. So masalah lamun rajana dirantai bener-bener nu ditengkel kayu. Nu di non guha dirantai anu di laut di batu anu di tanggal caringin roboh tanggal caringin duruan teh macem-macem tah aya anak buah nama teh sabaraha ieu ceukna teh diantepkeun berkeliaran ngan nyanang geus teu bisa karajana mah aya nu kitu nyaritakeun aya anu setan dirantai teh lamun urangna puasa na rapih jeung bener nyana teu bisa ngagoda ka urang. Mun urang puasana sesuai syarat jeung rukunna, setan teu bisa ngagoda ka urang sehingga puasa urang mulus ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam penafsiranana. Gagah bulan Ramadan teh lain letik-letik bulan lantaran kagagahanana bisa ngahampura dosa samemehna jeung sanggeusna bisa kitu sukidati sayatin wa maratu jin kagagahan Ramadan selanjutnya naon deui bulikat abwabun nar lawang neraka langsung ditutup dengan agungna bulan Ramadan eueus nu bakal ka neraka tutup lawang neraka gagahna bulan Ramadan teh bisa nutup lawang neraka bahkan wa futihat abwabul jannah lawang surga dipolongo-polongokeun. Kuari teh geus mulai kuncina geus tinggal brah. Jadi kagagahan bulan Ramadan teh hiji ngahampura dosa memeh jeung dosa
nomor kedua bisa ngarantai setan jeung jin, nomor katiluna bisa nutupan neraka, lawan neraka ditutup kabeh palam yustah minha babun, hiji lawang acan nu dibuka, nomor kaopatna putihat ababul jannah, lawang surga dibuka, dipersilakan untuk orang yang berpuasa masuk surga lewat jalan mana baik. Bahkan aya hiji lawang sumia rayyan babroyan la yadkhuluh moal aya nu bisa asup kana eta lawang ila shaimun kecuali nu pararuasa hungkul. Jelema nu puasa aya lawang khusus ngaranna babur rayyan. Dalam mana bagi silahkan ngan aya nu istimewa bagi jelema nu sok puasa di bulan Ramadan. Nah, aya babur rayyan memehna di dinya disadiakeun minuman heula. Ketika orang asup ka surga geus ngararinum, geus teu hayang nginum naon. Eueuh dahaga saeutik-saeutik. Masya Allah gagah jasa bulan Ramadan. Bahkan lain sakadar sakitu. Sapoe-sapoena 100.000 jelema nu dimerdekakeun, dibebaskeun tina neraka. Penghormatan terhadap bulan Ramadan. 100.000 manusia per hari keluar di neraka. Anu mestina disiksa ya. Ieu menang dispensasi ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Manehanana bisa dikasorgakeun bebas tina neraka. Ya Allah. Mentak gelain lalagaan we Allah bae ngahampura sakabeh dosa urang. Ku agungna bulan Ramadan. Maknya urang ndes dibawa dosa urang ka bulan Ramadan rugi amat. Allah bae Allah nu boga langit bumi ngahampura ka dosa urang kunaon atuh gara-gara urang teu jadi bebesanan bae teu ngomong. Teu jadi doang bebesanan atawa tadina urang bobogan jeung itu ebak di kawin ku batur eta urang datang ka kuari jeung kelitna tolol teh. Ulah kitu atawa deuk meunang keuntungan tadina partner bisnis urang teh jeung itu akhirna teh jadi urang teh partner bisnis teh jadi dagangna itu keuntunganna gede. Urang tinggalin, bendu urang. Nah naonan jaka BG geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mantak budaya Jakarta mah budaya Jakarta. Ieu asal deuk Ramadan be minta hampura ka indung ka bapa, minta hampura ka dulur, minta hampura ka tetangga, minta hampura ka sesama. Ieu adalah budaya Jakarta tah. Ieu maksudna Allah bae ngahampura ieu urang geus silih hampurakeun. Tah kitulah mentak wayahna nya komo nu boga pamajikan dua mah nya. Boga pamajikan dua mah wayahna. Aduh kaji gitu kumaha. Ku geus bingung bae aing minta hampura ka mana. Nu kolot jeung nu ngaret terepeh jasa. Masya Allah. Nah, cek tadi gesah jelema nu puasa imanan, percaya. Artinya percaya tasdik, nemah luar biasa karena Allah siap diperintah ku Gusti Allah. Puasa teh siap jasa, nemah jasa ridho jasa diperintah puasa ku Gusti Allah. Geus teh pokona mah eueuh dosaan eta jelema. Asal siap nemah. Urang malain kadang-kadang lamun diperintah ku komandan menemah jasa tapi diperintah ku Allah mah waduh nyungkelit bae. Polisi tamtama prajurit dititah ku komandanna siap dan. Saya lakukan perintah dan. Abri kitu kene dititah ku komandanna siap dan. Kita puasa. Tidak siap loh. Waduh eta lamun dititah ku komandan mah dititaku bupati bae bawaanana siap Bapak saya laksanakan. Dititaku gubernur siap. Awewe gubernurna lalaki kiai nu dibere duitna siap. Arolnya sapan. Siap. Teh diparentahku jelema mah siap dan. Tapi diparentahku Allah sakitu make baret beureum di dieu. Di dieu na ge bintang na ge geus lain 5 de 7 di dieu. Tidak ku Allah lantai siap ya. Kita ulah korupsi ente, tapi ku komandan siap dan. Masya Allah. Eta mah deres pimpinan-pimpinan. Ieu mah aya hiji lalaki nyandung di nongora bae kanu kolot jarang cara urang bojong.
hiji waktu bulan puasanya kana kolot lah ingat dicarekan dari naon datang kana kolot ka ieu mohon sabaraha poe teh balik oh sakumaha ditanya ku dan Ramil berapa dia balik ya dihitung bae nih hitung bae di mana bae gua ya jadi mana di itu ada tengah bulan itu baliknya itu baru naik ke hitung mah ya kan ke kamar ya nak kamar di kamarnya nak bubuka nu kolotnya tuh bubuka ayo cari bareng dia bulan puasa dia itu balik sekalian kesempatan kumaha teh cakna siap dan atau kira-kira dititah kudu kolot sieuneun jasa siap dan keneh bae kabeh ge siap bae tapi dititah ku Allah kadang-kadang beuteungna dayut kumisna mablang jenggotna tempong neangan warteg nu teu kadeulean suku Masya Allah coba deuleu ku urang aya budak detik umurna kakarak 89 tahun aya nu kuateun puasa nu 10 tahun kuateun puasa nyana teh dilatih teh ku indungna nu 11 tu 12 tahun mah geus pogoh loba jasa tama SD ieu nu kakarak kelas 3 kelas 4 diajar puasa kuat teh kunaon nu gendut teu puasa di pasar Kemis eueuh kitu teh eueuh sama dina ayana ge teh mah kikiriman ti Cikupa tama eta ya Allah mun dipikir ku urang ibadah teh kos kitu kapten tinggal kapten tapi loba nu teu puasa jenderal tinggal jenderal tapi loba nu teu puasa prajurit tinggal prajurit tapi teu puasa ketika dititah ku komandan nama siap dan kabeh ge eta bae eta Ki Haji titah kuno kolot siap dan tapi titah puasa mah keulah Masya Allah iyalah lamun teu imanan wah isaban mal karasa gedena Ramadan tuh jadi lawanan Ramadan teh lain lalagaan bahkan ditambahan deui la khulufu famishaim atyabu indallah min rihil miski bauna ambe sungut jelema nu puasa leuwih seuit tibatan ambekna minyak misik Masya Allah coba deh bulan puasa ambean sungutna bandingkan jeung minyak misik coba deh ieu teh Kangjeng Nabi barang diambean jah henteu jadi mah bau kadal Ringanan aya indallahan atyabu indallah leuwih bagus teh munggu Allah min rihil miski tibatan ambu minyak misik ieu seungit malaikat ge ngadeukeutan jalma nu puasa seungit jasa cek malaikat Masya Allah bisa komunikasi manusia jeung malaikat model para rasul model para nabi model para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala kuari batu jahun kawali Allah padahal dina Al-Quran aya ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum ya PKS bagus dipercayain ka waliullah Wahabi itu dipercayain ka waliullah nyana mah nyana nyarekanan ka Imam Syafi'i waliullah ka Syekh Abdul Qadir waliullah kege nyana ye bakalna ye ngusuk panyarekan nyana emang kumaha di Indonesia malain lalagaan lantaran anu ngembangkeun agama di Indonesia para wali Allah sementara kuari loba kelompok-kelompok anti wali Allah ngusruk sia di tabakar eta ke dia lalawora emang umaha gitu wali teu puguh teu karuh kuburan di mana karangarana di Tanjung Priuk terjadi seperti eta di Cikini eta mun lain wali Allah moal bisa yang loba-loba di Indonesia jenah. Iki kuaripan di dia ngaji lain jelema kabeh. Setan sawareh mah ieu teh. Aya jin di dieu ge termasuk wali Allah Subhanahu wa taala anu jelas yakin wali nikah mah aya jasa ieu. Tuh, la khulufu famisaim atyabu indallah min rihil mis. Ya Allah. Lusa ini faratan bagi jelema nu puasa bakal boga kabungahan dua. Hiji farhatun hina yuftiru waktu
waktu buka pohara jasa bunga wa farhatun hina yalqarbah. Kedua kali kabungahan jaga di akhirat ketika orang dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu. Nikmat jasa kaparangi orang jeung Gusti Allah. Panggil ke Junaid dikupa maju. Abdi Pak, abdi Gusti Junaid mohon malaikat manggil. Coba buku Ned. Iya abdi buku. Barat tahun huruf Ned. Lalu bawa omong ayat tulisan nabi dinya cek. Pan tenang amat Ned. Atuh kula mah salat biasa, puasa biasa. Imana Ned? Ikupa azo kapuri citra ente pernah tadi. Ngan ngutus doang palingnya. Amprok jarapi, ieu mah puasana. Maju bisa ningali langsung ke kaku urang kuari di ibadahan Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah kuabe nuku urang kuari disebut-sebut Allahu Akbar sami Allah at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah tabangsa lillah Allah nah jaieu horenganan Gusti Allah engke bae teu bisa kuari moal bisa. Itulah kegagahan bulan Ramadan nu jelasna dek mawa urang dibawa kana kasalamatan yakni dimualkeun asup ka neraka rek diasupkeun ka sorga gagah jasa ieu bulan Ramadan. Sambut bulan Ramadan lantaran gagah jasa agung jasa jeung mulya jasa. Mudah-mudahan orang kabeh diberi panjang umur bisa datang ke bulan Ramadan sehingga orang bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Intinya orang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan-bulan tertentu boga katangtuan nu paling istimewa di bulan Ramadan teh katangtuanana unzilat suhuf Ibrahim fi awal lailatin min syahr Ramadan. Awal bulan Ramadan turun buku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Unzilat at-Tauratu li sittin mabaina min Ramadan. Taurat diturunkan di bulan Ramadan tanggal 7 setelah genep 7 berarti. Wa unzilal Injil diturunkan kitab Injil salasa asyarata mabaina min Ramadan tanggal 14 bulan Ramadan. Wa unzilal Zabur di samana asyarata Khalq tanggal 19 Ramadan. Wa unzilal Furqan li arba'ina usrin Khalq min Ramadan an mu'tamadna ayanan Al-Quranul Karim diturunkan tanggal 25 bulan Ramadan. Diitilafkan antara 25 jeung 27 nu mu'tamadna tetap tanggal 25 bulan Ramadan. Jadi luar biasa bulan Ramadan. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jeung teu pernah babarengan jeung Kangjeng Nabi, tapi pidato Kangjeng Nabi ketika diinstruksikan puasa bulan Ramadan ditulis ku para sahabat, ditulis ku para ulama, di Bukhari aya, di Muslim aya, jeung di hadis-hadis lain ge aya. Nah ieulah urang ngadengkeun pidato Kangjeng Nabi, ceramah Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi diinstruksikan puasa tahun kedua Hijriah. Turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kangjeng Nabi langsung pidato, iya pidatona. Ya ayyuhannas qad azallakum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu fariyadatan wa qiyama lailihi tatawan. Man taqarraba fihi bi khiswatin min al-khair kana kaman adda fariyadatan fi maswah. Wa man adda fihi fariyadatan kana kaman adda 70 fariyadatan fi maswah. وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر زيادة في الرزق من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه
wa israqabatun minan nar kana lahu nifu ajrihi min ghairi ayyam qasam min ajrihi syai'un. Kayak ceramah Kangjeng Nabi. Sahabat mah barang diceramahkeun talar kabeh. Coba kuari. Ieu nu mantak aya tekna ge ceramah na teh katalar ku sahabat langsung ditulis. Mantak bisa didengekeun ku urang. Kuari ieu nu ngaji mungkin 1.000, 10.000, 20.000 mun ditanya saurang saha nu talar balik kabeh asana. Haji nyana malik deui ka kiaina. Coba kiai talar henteu. Henteu. Sarua moal. Gitu urang mah sakiayana bae atuh. Ngan engke cek memawa HP di imah waing dia kayak kepanggil ke di imah. Jadi kuari mah mementingkeun elektronik batan otak. Entak dek ngalawan ka Imam Syafi'i kumaha? Da Imam Syafi'i mah asal ngadengi teu pernah poho. Asal ngadengi kabladina teu pernah poho Imam Syafi'i mah. Di dieu teh di dieu pulpennya mah teh percis kos tukang bas. Tukang bas mah diceuli teh naon? Patlot. Imam Syafi'i mah di dieu teh pulpen paranti nulis asal ngadengi ngaji seset, asal ngadengi ngaji seset. Urang mah deuk kumaha sesetna, jatuh panuduk 2 piring tunduk. Buku digantungkeun bae kan di Imam Syafi'i. Tak kuari aya anu endek ngalawan ka Imam Syafi'i, cabok. Cabok jelema tolol tak kabur teu gede hulu teu mah kopiahna ge pasti nomor 55 teu mah jelema. Soal mati pernah maca biografi nomeureun ka Imam Syafi'i. Ya, jelema atak keneh sama ku. Teu kudu ngalawan Imam Syafi'i. Aing lawan ku sia. Asal lobaan. Ceramah Kangjeng Nabi puara jasa ngegedor hati sabubari. Ya ayuhan nas wahai manusia. Baheula makan ngan di Madinah doang tahun kedua Hijriah. Tapi kuari kan kadenge kurang Cikupa. Nu ngaji mah jeung nu teu nundutan. Kadenge kan naon ni. Panangel amat cenah. Ngajai. Aduh. Qad azallakum syahrun azimun. Geus niuhan ka maneh kabehan bulan anu agung. Urang teh geus diiuhan ku bulan anu agung. Lamun urang aya iiuh boro-boro iiuh tenda nu gede, boro-boro iiuh hotel, boro-boro iiuh istana, sangkilang payung bae ge cepet panas ngeunaheun komo aya si doi di. Wah. Buat iyo. Doi itu naon emang nyawa gitu nyawa. Geus datang syahrul azimun qad aghallakum syahrul mubarakun bulan anu pinuh ku kabarokahan di mana kabarokahanna teh fihi lailatul khairun min alfi syahr. Dina bulan Ramadan teh aya hiji peuting nu leuwih bagus tibatan 1000 bulan. Ya Allah. Emang kumaha mimitina ieu 1000 bulan kieu? Zikra li Rasulillah. Dicaritakeun ka Kanjeng Rasul rajulun min Bani Israil hamalas silah. Baheula di Bani Israil aya hiji lalaki mamawa senjata ala atiqih di pundakna fisabilillah. Ngagungkeun agama Allah. Pokoknya 1000 tahunnya mawa senjata neangan ridho Allah. Teu meunang aya munkarat. Asal aya munkarat, epas. Asal aya nu main gaples, epas. Aya nu main catur, buabat kunjana. Aya anu main kartu, buabat kunjana. Aya nu korupsi, bagi 2. Jakarta sama kos kitu mah. Henteu ieu mah henteu. Bawat kunyana, ieu lamun Nazarudin hirupna di zaman ieu ya. Anggeus jadi lembu ujianna. Sasakaran Nazarudin tadi. Dayus. Tadi bangun baturna sia nyarah kabeh. Aduh, Masya Allah. Indonesia barang reformasi jadi kieu. Isin aing mah memengkedasina ge. Tambah leleb ge Masya Allah. Mudah-mudahan ku gagahna bulan Ramadan para pejabat bisa jadi tararobat. Gede amat amina.
bangun nyantet gregetna gitu. Sekali deh, mudah-mudahan waya lo bulan Ramadan, pejabat-pejabat tararobat. Ya Allah, mun kadengin kunya na tema. Kadengin ngungkun tanawan kuna. Ramadan gagah jasa setan bagi dirantai, mudah-mudahan pejabat ge. Ye. Aduh, ya Allah. Makaring loba sia ye pejabat nu ngaji di dieu. Lain lalagan loba cakaing loba-loba. Dan moal salaman keng gesanana. Geus tetep aing ngampura kanyeuna ge. Aduh, tadi ge kadele cepak lain deui. Lain cepak putih oh iya pasti beungeutna. Lain deui cingeusna ge. Jeung atuh bajuna ge beda pan kadeleuna lain cara sia. Kala lotor gitu bajuna. Atau ada balik ke atau pejabat. Ulah tenang. Mual naon. Bos aku mah budak leutik. Ye, urang seseh diri urang. Melalui khutbah Kangjeng Nabi. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi, teu pernah ngadengekeun langsung ceramah Kangjeng Nabi, tapi tek ceramahna aya urang bacakeun. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrul azimun, syahrul mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Baheula didongengkeun ka Kangjeng Nabi, aya hiji budak gora lalaki mawa senjata 1000 tahun sabilillah nyana. Terus-terusan teu meunang aya munkarat. Wah, cak Kangjeng Nabi pohara amat wajib Rasulullah lidzalik. Pohara amat cak Kangjeng Rasul teh himmah nasabilillah. Hayang amat umat kaula teh ya. Ya, hayang kos kitu tah. Hayang garaga negakeun agama. Hayang garaga sabilillahna. Hayang garaga amar ma'ruf nahi munkarna. Mun umat Islam garaga amar ma'ruf nahi munkar, moal aya gereja di urang. Moal aya. Komo lamun mui na gagah. Ieu kan karena pelentak-pelentutna mui. Anu tiheula tanda tangan teh mui, tiheula tanda tangan teh anu ku urang disogok, nu ku urang dipilih bupati mun nyana teu tanda tangan jan teu. Apa caknya demokrasi pan mayoritasna Islam di Tangerang mah penuh Kristen hiji-hiji acan. Kok atuh aya datang nyana aya. Nah ieun mantap ulah salah milih pejabat tak kudu da milih pejabat nu anti Kristen, anti Yahudi. Tah, nu kudu mah pas kitu. Moal aya cenah kieu minimal nu rada deres we atuh ka agamana ulah ngantep teuing. Jeung moal aya keur mah di negara urang mah demokrasi lain negara Islam hese deuk negakeun agama teh. Hese atuh minimal nu kadeleuna kopehna mancrit we atuh. Misal kadel kopehna mancrit we ieu kori berarti serang ya kajen kumaha. Teh mah cerita Kangjeng Nabi teh berharap amat bu hebat amat eta sih budak ngora. Amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teureun 1000 tahun mana teuing hebat memang hebat. Ti dinya lah wa tamanna li ummatihi ngarep-ngarep Kangjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat umat kula kos eta lalaki. Mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana mun di desa 5 nu kos kitu asana hulu saha ya ulah kepala desa siapa? Iya mapan geus suara amar ma'ruf nahi munkar unggal lembur teh geus geus teu wanian nyaritakeun bahwa minuman haram, teu wanian nyaritakeun zina haram, teu wanian nyaritakeun kredit haram. Tarolah nu nyaritakeun mah meureun aya keneh nu bertindak mah eueuh. Ngomong tinggal ngomong mabok haram. Ternyata di sisi imah nu ngomong ge buadeg nu mabok. Zina haram, anak zina ambalaya. Meureun 5-10 tahun mah kahareupna mah meureun moal aya anak jelema ka ditu anak zina malulu naudzubillah min. Karena naon? Eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar. Eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar ngan saukur ngomong deres aya keneh ngomong we di tahun sakieu deres kiai-kiai darekeun keneh ngomong ka ditu nama meureun lantaran dikondisikan kita ditangkap ngomong tangkap geus ngomong sakumaha kotok jago bae beureun jeung kotok biang kotor seuri sia naon emang gitu kotok aing mah eta ya Allah ya Rabbi wa tamanna li ummatihi Kangjeng Nabi ngarep-ngarep
faqala cek Kanjeng Nabi ya Rabbi Gusti Pangeran Nabi ja'alta ummati absaral a'maron wa aghlaha a'malan Gusti abdi mah hayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel baheula dibere umurna panjang 1000 tahun mamawa senjata berjuang negakkeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti kabita amat Gusti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi mah umat kaula mah aksaral umam pendek umurna wa aqlaha amalan jeung pagaweanana saeutik atuh moal bisa cara eta Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana kabita ngadenge perjuangan modal eta kumaha fa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mau senjata ilai kalimatillah amr ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku di bulan Ramadan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr pokona mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah ekes ka dituna eta teh khairun min alfi syahr petigan Lailatul Qadar mah inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi idzni rabbih min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah lailatul qadar insyaallah ieu mah ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula cek abah teh abah manggihan lailatul qadar deuk maot teh dongeng ka kula 3 kali salila hirup 3 kali manggihan lailatul qadar teh hiji keur waktu masantren di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar pan urang mah masantren teh manggihan teh rang budak lu dongeng Lailatul Qadar lu dongeng Lailatul Qadar aduh ya Allah ya kumaha eta di pondok cenah keur teu peting-peting terus tahajud salat blak asa di mana eueuh ieu teh luhur teh eueuh tah luhur tapi teu kebal plek oh Lailatul Qadar kahiji nomor kadua geus diimah di dieu ketika peuting kitu peuting Lailatul Qadar mah beurang sing hade ya duh saya urang tiku paing manggihan Lailatul Qadar jam 12 beurang wah tah aku ri budak kudu bakal grogol ieu budak ngarang Lailatul Qadar nomor kedua geus diimah di dieu tanggal 27 Ramadan tahun nama teu dibejakeun netalah manggihan dimitina angin tiis anu luar biasa tah manggihan awalna cahaya-cahaya sarua ke nomor katilu tahun 2 tahun derek maot bulan Ramadan ieu ngalawudu pas ngalawudu jempol hurung kikitu hurung bae di kamar teh di kamar cai teh hurung jempol suku nu katuh teh hurung dikenyet-kenyetkeun kaget teh pan hurung terus bae terus ditutupan besi kadeuleuan lantaran keur imah di dapur di dieu tah kamarna ditutupan make handuk terus lempang ka kamar dibuka deui buak cahaya terus bae teu kadeuleu ahalang teu kadeuleu naon ku cahaya jempol suku awalna ti jempol. Nah, ingat Ramadan terus. Gitulah cerita almarhum salila hirup didongengkeun sateu geus daya. Mudah-mudahan dihampura dosana. Mudah-mudahan dilegakeun kuburanana, janten di kuburanana urang bisa bebarengan jeung anjeunna jaga di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu itulah Gusti Allah mereka Kangjeng Nabi ialah Lailatul Qadri. Ngucap Gusti Allah
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Leuwih bagus tibatan 1000 bulan. Tinggal urang kuari ngintip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan urang kabehan bisa menang Lailatul Qadar. Walaupun teu kadeuleu ku urang, tapi urang bisa kitu aya hirup udang di maleman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kanjeng Nabi. Ja'alallahu syiyamahu fardatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu. Wa qiyamal laili tatawwan. Allah ngajadikeun salat tarawihna sebagai salat sunnah. Man taqarraba fihi bi husatin minal khair kana kaman adda fardatan fi masjid. Sajelema nu dumadeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan saja. Urang ngalaksanakeun puasa ngalaksanakeun salat sunah di bulan Ramadan, sarua jeung ngalaksanakeun fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sedekah di bulan Ramadan, sarua jeung ngalaksanakeun fardu sedekah di luar bulan Ramadan. Ku gede-gedena bulan Ramadan. Ndek teu bungah kumaha. Lantaran Kanjeng Nabi ceramah man taqarraba fi bi khislatin minal khair kana kaman adda fardatan fi masjid. Ngalaksanakeun kabagusan di jero bulan Ramadan eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran. Wa man adda fi fardatan sahaja lemah nu ngalaksanakeun kafarduan di jero bulan Ramadan kana kaman adda sabaina fardatan fi masjid. Sarua jeung ngalaksanakeun fardu 70 kalian. Urang puasa di bulan Ramadan, sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye. Bisa zuhur, sarua jeung 70 kalian di luar bulan Ramadan. Iyalah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syahrul sabri, bulan Ramadan teh sahar sabar, bulan sabar. Sedangkan wa sabru thawabuhu al-jannah. Sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha? Urang puasa isuk-isuk datang ka sore teu dahar, mun teu sabar moal bisa. Dahareun aya inuman aya tapi urang henteu. Ditanya kunaon teu dahar? Sieun ka Allah. Kunaon teu nginum? Sieun ka Allah. Panganten anyar pemajikan aya teu make calana mangkani. Kunaon teu ditumpakan? Sieun ka Allah. Beres panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mah pan kitu pan. Dipaksa kuno kolot ayo teu siap dan nya. Tetep meh sieun ka Allah ih. Ya. Kebal kan ya. Bulan teu balik-balik. Ayo, kajian Ramadan ge. Bisa sieun ka Allah. Sieun ka Allah. Ulah cara orang doyong. Pun kiai nyawan jelema nyandung didoyong, digembor aya. Datang ka nu kolot beurang bulan Ramadan. Ditumpakan metol ka urang. Masyaallah, siap dan kene wae. Nah, iya bulan sabar wa sabru thawabuhu al-jannah. Sabar ganjaranna adalah surga wa syahrul muwafaq. Wasyarun yuzadu puhur rizki jeung bulan ditambah-tambah rizki ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Lain lalagaan bulan Ramadan. Mana deui man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dzunubihi. Saha jelema anu mere pangbukaan kanu puasa. Jelema mere pangbukaan ka jelema anu puasa kana maghfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa. Sarua jeung hampura dosa. Mampiro teh wah luar biasa lobana lain lalang mantap kabita jasa. Sahabatnya kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge hayang beberean teh kami pantu boga. Teh Kanjeng Nabi walau bisiki tamratit. Ku gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran mampiro ieu dizulubi. Tah eta teh mere sebun urang boga korma dua beulahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh. Mun boga dua siring hiji. Mun boga 5 siring 2,5.
Lamun urang boga 1 kilo, siring 1/2 kilo. Ieu mah loba jasa bogana, beulikeun. Masya Allah, ieu mere pangbukaan teh ya, lain leutik-leutik gajar. Aduh. Urang mah diomong kitu teh tah diomong kitu. Asana loba nu mere ieu kuat. Jadi pikiran teh lain hayang mere tolol. Emang ngeres kabagi mah. Pikiran teh kudu hayang mere, ayeuna mah lain asana ieu, loba nu mere ieu. Bangsa Kiai Golkar memang tarolol. Ulah gitu, kudu udah aing ieu, biar usaha aing hayang mere. Masya Allah. Kitulah jeung deui di samping kana magfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar. Jeung ngamerdekakeun rokobah tina neraka. Jadi pembebasan neraka. Urang mere sedekah, mere pangbukaan kana puasa Ramadan, di samping diampura dosa, dibebaskeun deui tina neraka. Alhamdulillahirabbil. Jeung deui keistimewaana wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasam min ajrihi syai'un. Dibere ganjaran sakumaha gara-gara nu puasa. Urang lamun mere kadaharan mun mere pembukaan kanu puasa, urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang, bari teu dikurangan ganjarannya na. Wah, eta mah geus dobel nage dombel da deui geus. Kalkulator hese ngitung. Hese ngitungna kalkulator teh. Urang mah pake kalkulator teh pake ngitung kieu sih urang mah. Lamun urang minjem 100 juta, berarti bungana teh berapa? Ceri siang bunga bejakeun. Ayo geran. 100 juta kemana bungana? Mun ngitung kos kitu mah bisa. Tah, hitung kurang mun ayeuna saurang ku aing dibere, mun duaan ku aing dibere, lamun aya santri 500 dibere, mun 1000 ku aing dibere, fakir miskin ku aing. Geus luar biasa mantak lamun aya jelema barahan jasa di bulan Ramadan, maot moal ngambe-ngambe acan kana kitu silalatu neraka ngambe ge moal. Geus langsung surga bae geus mah. Eta lah keistimewaan bulan Ramadan. Ya, iyalah ceramah Kangjeng Nabi anu pohara. Mantak qalu ya Rasulullah laisa kulluna najidu ma naftiru sha'in. Kami tentu boga yang mere pangbukaan qala Rasulullah te Kangjeng Rasulullah yang telah wa zat an fattara sha'iman ala tamratin syurbati main bazaqatil labanin wa huwa syahrun awal rahmatun wa awsatuhu mutratun wa akhiru aitqun minan nar. Sabogana bae boga baju bikin baju, boga kitu hiji korma bikin hiji korma, boga salegut cai bikin salegut cai, boga ngan saukur saserot sudah bikin. Ieu mah lain lalagaan, ulah datang ka teu sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah-mudahan urang kabeh yang diberi milik ku Gusti Allah, diberi rezeki ku Gusti Allah, sehingga orang di bulan Ramadan bisa sedekah, bisa aya di ridha Allah Subhanahu wa taala, aya di maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kewajiban puasa dua hari umurin khamsa hiji di kamali Syaban 30 yauman, sempurna bulan Syaban 30 poe. Yes, bulan 3 hiji dina itu bulan Islam mah dina Hijriah mah asal ke 30 poe. Yes, berarti isukna langsung Ramadan. Mereka duana diruyatil hilal fi hakiman ra'ahu, ningali hilal bagi jelema anu ningali kana hilal. Wa in kana fasiqon. Lamun urang teu ningali hilal dengekeun instruksi pemerintah. Ieu ru'yatna iraha sebab urang kudu nyaho. Wa salisuha bi subutihi fi hakim man lam yarahu bi adli syahadah. Nomor kaobatna bi ikhbari adli riwayah. Nomor kalimana bizanni dukhul Ramadan bil ijtihad, nyangka asup Ramadan kalawan ijtihad man istabaha alaihi zalik, bagi jelema nu keliru tentang waktu Ramadan. Nu jelas kudu nyaho waktuna urang teh iraha, sanajan urang puasa teh nyaho waktuna teu sah puasana. Nah iyalah urang tunggu informasi Badan Ru'yat Indonesia ke aya
diumumkan ku presiden atau ku menteri agama, silakan tuturkan hasil daripada ru'yat di badan ru'yat tim di Indonesia. Tinggal tunggu irah. Lamun nurutkeun hisab qot'i hitungan falak jatuhna penon ieu. Lamun hitungan epimeris, aya hitungan nyukom, aya hitungan hisab qot'i berdasarkan sulam, aya fatur rahul menan. Nah, lamun epimeris jatuhna ieu adalah tanggal 1 Tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin. Matahari terbenam 17.55,18,75. Arah matahari 18,17. Tegak ala ratipan kesiamannya. Aing jangan ngomong tegak harti. Tunggu ulang. Tadi bersih lagi bulanan. Insyaallah tinggi ulang 6 derajat 55,26. Dia bro berarti 7 derajat ya. Arah hilal 12,54. Kacaritakeun lukos kitu nama terpenting. Tinggi hilal pada malam Senin itu adalah 6 derajat, 55. Ialah epimeris Inggris. Amerika nyukom. Jatuhnya ini pada malam Senin adalah 6 derajat 57. Beda setik sarwabai. Sulam aya anu 6 derajat, aya nu menang 7 derajat, nuka kula menang na 8 derajat. Ki 8 derajat itu 44 sawan. 15 dakiko. 15 dakiko 42 sawan. Jadi tinggi bulan malam Senin teh luhur jasa bulan sebab ijtima'na adalah malam Minggu. Ijtima'na malam Minggu na ieu teh irtifaqna malam Senin geus meunang 8 darjah. Paling leutik sulam aya nu meunang 6 darjah. Geus acara tahun ieu mah ittifaq kabeh puasa poe Senin. Bareng asana kabeh, mudah-mudahan bareng. Teu barengna lamun pamarentah kasalasakeun bon asana ieu mah ieu. Ru'yatna moal asih geus 6 darjah, 7 darjah, 8 darjah masih can karu'yat keneh bae. Serahkeun ka rakyat bari ru'yatna. Kadeuleu ke ge tuh rampung putih ru'yat aing. Kadeuleu tuh bulanna ge 2 di dada. Aduh. Itu pada ru'yat tuh, ayo mudah-mudahan, tapi jalan jelas bareng. Jadi lamun kuari urang poe minggu Senin, berarti tinggal sabaraha poe deui tak? Tinggal 7 poe deui. Senin na tah eta urang puasa insya lebaranana urang Salasa. Lebaran Salasa berarti orang puasa 29 poe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawara mah geus heotan bae kurang sampai aing tenang ya. Sebab teu dititah poe na ku Kangjeng Nabi tapi bulan. Sabulan akaza wa hakaza. Artinya 29 aya nu 30. Bahkan Kangjeng Nabi puasa 30 poe hanya 1 bulan. Saliana 29. Jadi orang insyaallah nurutkeun cek hisab qot'i ieu puasa jatuh pada hari Senin yang akan datang seminggu deui, kemudian lebaranana poe Salasa menurut hisab qot'i. Adapun nurutkeun cek itu ru'yat tinggal ditunggu baik hasil daripada ru'yat di badan ru'yat pemerintah. Jelas bah insyaallah asana Senin sebab darjahna luhur nusok dipermasalahkeun. Darjahna lamun 2 darjah disulam, kemudian 2 darjah leuwih disulam, nu keur ieu ge meunang 3 darjah sulam dipermasalahkeun sebab nyukomna meunang 1 darjah, 2 dipermasalahkeun. Da eta padahal sulama geus meunang 2 darjah, 9 hampir 3 darjah. Mentak tetep bae
Ibadan ru'yat aya kiai orang Semarang. Idinya datang ka dieu ka kula. Nanya, "Kiai, kapan puasa?" Saya mah hari anu hisab ya. Ini pemerintah mah besok. Terus gimana tuh? Terusin aja, saya juga mau sama Kiai. Tolong deh coba. Ya ada main berarti di dalam lagi sudah. Lalu mau ngomong lagi seperti itu mantap. Nah, jadi kajian guku mage mun dibongkar tah nu tahunan orang berbeda bakal kaisinan dan nuturkeun pemerintah. Wani jasa kula. Sebab naon? Salah satu tim aya nu datang ka kula. Saya juga sama-sama pakai. Gitu amat ya, udah enggak usah ngomong. Moal kula. Ayo gue terus. Mun anu ngahayukeun nyana moal kula ge. Nyana ngahayukeun. Antak hampir mayoritas kiai-kiai anu henteu berkiprah di perpolitikan nyekel hisab Jawa Timur, Jawa Tengah sebab di jero na teu aman. Iku ari mudah-mudahan aman. Ulah aya nanaon sehingga orang kabehan nikmat nuturkeun jelema-jelema anu di laluhur eueuh karaguan sebab ulah boga pikiran kena-kena nyana di luhur dihandap teu barisan ngitung sing hade. Tapi lamun akurnya jeung hitungan para ulama berarti hebat bisa dituturkeun. Mun teu akur teu bisa ulama, maka jeung kumaha ge. Teu bisa bae ulama di mana kecuali ulama proposal lain lagi. Demi proposal walaupun puasa kurang no problem. Demi proposal. Teu lakur dasar kieu proposal we. Ulah diteluturkeun hukumna teu beres. Engke bensin haram kayak dibeli. Biasa bae nu akur nu akurat bae rokok haram teu makruh titik geus bijin ngeunaheun nuturkeunna teu ulama haram kredit haram nyana malah halal rokok makruh nyana malah haram tapi ngajualan mah terus nyana ge di kamar mah ngarokok deui nyana ge tampilin habek greget jaing mah teu sportif jadi kesimpulanana insyaallah orang puasa poe ti kuari geura mararandi rapihan awak sambut bulan Ramadan lantaran gagah jeung bedasna bulan Ramadan nu tadi geus dicaritakeun sehingga orang rindu datanglah bulan Ramadan teh. Asa dek bersih awak teh. Geus geura gantung-gantungkeun baju jang taraweh kuari teh bersihan maksudna bersihan. Nu kapake taraweh mana nu bakal teu kapake napikeunna. Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata dina penutupan pengawasan ieu aya Bapak Wahidin Halim. Mun mah atuh tadi belaka tuh. Mantap kawinkeun ku urang. Silakan. Urang tuluykeun surutu sihatihi arba'atu asya. Syarat sahna puasa 4 perkara. Islamul hiji beragama Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, kafir mah teu asup kana persyaratan puasa. 2 wa aklun boga akal nu edan teu kudu puasa. Mun aya pejabat teu puasa ulah disangka salah keur edan. Ieu edan teu meunang puasa. Lain pejabat bae pedagang teu puasa ulah disalahkeun berarti keur edan. Pokona mah lain pejabat jeung lain pedagang bae beusi aya kiai Golkar teu puasa. Emang edan bae nya mah. Ada redan, nutup puasa keur edan. Berakal. Katilu nikoun min nawi. Haidin. Bersih tina head wa nipasin jeung nipas. Usus ieu mah. Wedon atuh nya lalaki head.
Eta mah sakumaha tamu teh. Aya tamu ka imah kula di dieu suami istri pas dek lohor. Kukula ditanya pemajikanna, "Nah, kalau mau sholat dulu. Saya mau sholat, nanti habis sholat baru saya tanya." "Oh enggak, saya lagi men," ternyata. Ya otomatis kula nanya salakina kan. "Ya Bapak, mari kita sholat. Saya juga sama lagi men." Yo. Di borgol ku isya. Ya kalau men naon meureun. Masyaallah. Ih, aya rakyat tawahidin bodoh kene. Enggak tahu men dia. Harus briefing dulu itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, Kipudoli kurang penerangan. Ya Allah, ai kitu mah teu nyahoan nya bahasa Inggris misalnya nya understand, teu nyahoan nya oh masalah geus. I love you mah kabeh ge nyaho ieu. Tapi ai teu nyaho men acan mah mah kaliwatan. Barang ditanya kok lah, "Bapak di mana?" "Cikupa." Ya. Bodoh amat orang Cikupa. Hiji Islam, 2 berangkat, 3 bersih tidak haid jeung nifas. Nomor 4 ilmun bikaunil waqti qabilan nisab. Nyaon kana waktu eta teh siap dilaksanakeun puasa nu tadi teh nurutkeun hisab qat'i tanggal 1 Ramadan tahun 1432 strip 2011 iyalah hari Senin jatuhna non kitu ngaranna bulan tinggina 6 darjah aya nu 7 darjah kurang 8 darjah 15 dakikoh. Nah, tanggal hijina lamun pemerintah atau eta naon keur tanggal eta nasional. Tanggal sabaraha eta? 1 Agustus. Berarti urang mengibarkan bendera pada tanggal 17 Ramadan. Masyaallah. Surutul wujubihi khamsatu asya. Syarat wajib puasa 5. Hiji Islam. Nomor kedua wa taklif. Nomor ketiga itaqatun kuat. Jadi lamun teu kuat ya ulah puasa. Diinstruksikan puasa teh nu kuat, nu teu kuat mah ulah puasa. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Teu kuat ulah. Ya jelema kuatna puasa datang ke jam 12 buka. Daripada modarnya. Ulah paeh ku sebab puasa ulah. Misalnya ieu boga penyakit mahna geus kronis jasa ya mahna geus pohara jasa. Lamun henteu diganjel ku roti nomor segede kieu. Ya nama tinggal muncilak buka. Geus puasana datang ke jam 12. Jadi teu meunang. Ari langsung ti isuk-isuk mah aing mah jam moal kuat ieu buka ti isuk-isuk roti uduk jeung leupeut atuh ulah tah mah. Oke, datang ka ieu teu kuatna. Sing adi loba teu kuat karena nu bebeja ge kakula aya nu bebeja jelemana dedeg luar biasa. Hidung mengkoning, keker mun tinju jeung Mike Tyson biasana menangnya na. Tapi bebeja kakula ge cenah kula mah boga payagit mah teu kuat jasa asal zohor bae teh aduh cenah leuleus jasa kumaha teh puasa. Ulah puasa jeung bapak man seneng ke di akhirat tuh ya paling ka neraka sageudeng lah. Artinya nu mantap kula diomong gitu beneran nih walain lalagan. Waduh sakit itu dah dampakna. Tapi bebeja jara teu kuat puasa itu percaya ieu mah. Ai ditanya ai pamajikan sabar 2. Ya. Cabok bisa ku aing dia. Ai beteng teu kuat anu dihandap tendang terus. Insyaallah itu kok. Kudu kuat puasa nomor hiji Islam, 2 taklif, 3 itu kok obat, wasihatun sehat. Nu gering teu kudu puasa. Nu gering mah teu kudu puasa. Allah teh mah hanyaeun dia teh ka urang. Gering teu kudu puasa, ulah puasa. Sehatkeun heula awak. Nomor kalimana iqamah teh artina teu keur ka mamana. Cicing di mah teu keur musafir. Lamun keur musafir urang di dia ke Bandung, moal puasa, masalah. Masalah di ka Surabaya, masalah. Cenah ieu mah jangan naik mobil pribadi ieu di jero aja kuat. Deuk kuat teu Allah sakali mere rusuh bae teu deuk puasa ge masalah. Ngan wajib qada.
Ada kodok menyatu puasa terus lempangan bae jelema tuh. Arkanuhu salasah. Rukun puasa tilu hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi. Niat ti penting unggal penting sing hade. Mazhab Syafi'i mah unggal penting. Teu meunang niat sekaligus nawaitu soma syahri kulli, nawaitu soma syahri kulli teu meunang. Tetep kudu unggal penting be. Niatna minimal nawaitu soma Ramadan lillahi ta'ala. Tah eta cukup sakitu tah. Cukup sakitu minimal atawa cek irsyad mah nawaitu soma godin. Cukup bae sakitu. Pi Ramadan. Mangga. Eta geus cukup sakitu tapi nu sempurna mah nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadhani. Ulah Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Teriak itu ribut Ramadan aja Ramadhani. Ribut. Ngeributkeun Ramadan aja Ramadhani. Ngaji henteu padnya. Nah, ngan KBG jadi bae tah mah urusan maca ieu. Ngan lamun salah maca teh eta, mun salah maca eta mah udah maiban fit ahlina. Nyana teh tercela dalam bahasa. Ai puasana mah sabae. Kegedean Ramadan jeung Ramadan ribut di musala, datang ka tarawih wanita. Sakitu geus ditungtun urang ku Syekh Nawawi, nawaitu soma godin an ada fardhi syahri. Didopatkeun tah Ramadhani hadhihi. Jadi Ramadhani didopatkeun kana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Geus ulah aya nu ribut Ramadan jeung Ramadhani kuari mah urang akurkeun Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mun aya nu nanya pada itu mah cenah Ramadhani Ramadan atuh cak jelema nu teu ngaji ka ditu bae sia tanyakeun ka Ki Uci hayang ditampilin jago Ki Uci. Ya aja nya nanyakeun Ramadan aku aya. Saya mah keur cerita penting tetep kudu niat unggal penting lamun teu niat wajib nyana ngalaksanakeun imsak lain puasa. Imsak haram nyana barang dahar nginum jeung jima sarua jeung nu puasa. Sanajan statusna nyana teh puasa tetep bae wajib imsak ke wajib qada. Tadi hade niatna mentak di baheula di urang ngeureun aya Sultan Banten unggal mantep tarawih ditungtun ku imam nawaitu soma wadina nadai fardhu syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Imam teh sok mungkun bismillahirrahmanirrahim. Eta teh warisan ti para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai niatna teu kudu di masjid bae. Urang ye ke salat Isya. Allahu Akbar. Aing bisi pola niat ya bari. Niat beuna. Ya jero hate mahal qalbu. Jero hate ye bari ngadaguan imam maca Fatihah urang niat. Ngan ulah diomongkeun. Jero hate diomongkeun mah batal. Jerate jeung urang itu semua gadina. Hate ya cerita hate sia deh. Ke sia mah omong deui. Semua gadina jadi. Dah tarawih ngopi. Ingat niat ya. Nah itu semua gadina jadi. Dicari urang dicari. Ya cari daripada pohon jeung urang teh niat teh lah bari ke sahur mah ke besi pohon niat dicari. Nah itu semua jadi. Ebrak pamajikan Noel. Naon itu Altoel? Lain naon. Siap enggak? Siap. Jima jeung pemajikan. Pas bejeuna nganggeuskeun inget kan ya. Kadang ku incu eta abah pan niatna kitu amat jero amat. Eta babari jadi bae tan niat mah kos kitu teh jadi bae. Yang penting niat. Nomor kahiji niat penting, nomor kedua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun puasa. Lain poho mah zakiron mukhtaron wa jahilin mazur. Ingat mukhtar ngahaja-haja berarti tur teu bodoh kana hukum anu diuzuri.
Ai kitu mah manehanna pohoan, tenaon. Balik di pabrik, datang ka imah istirahat. Diturup saja teh, waduh, aya urut sahur. Aya urut sahur teu inget saeutik-eutik acan ka puasa, dibuka aya jengkol jeung sambal. Nya geus gideg we kaburu tah moal asup deui ka pabrik. Sikat teh dahar nya beres dahar, minum nya 2 muk lek. Ngarokok deui tolong. Beres ngarokok. Masya Allah. Sakjana orang yang ingin puasa Ramadan. Eta kumaha eta kitu? Geus bae bacakeun alhamdulillahirabbil. Ngadoa ka Allah mudah-mudahan isuk poho deui Gusti. Masalah tapi kok kitu teh masalah pohoan. Masalah sah. Sakali deui si ada ieu nu bodoh bapan kok kitu bae ge jadi masalah nu pinter onam, nu pinter, nu maji, nu masantren kiai masalah. Nu bodoh mah dengejeun sah ngan ulah ngahaja-haja sia bebeja poho padahal henteu. Geus ngarokok tuh, aing pohoan padahal henteu. Teu sia tanggung jawab jeung Allah sama. Bodoh sia tah. Balik di pasar, istirahat, jam 1 ka imah, pamajikan keur hees ngongkong. Emang gitu meureun rangdam sok ngongkong bae. Ngongkong. Ye, cek salah kina itu naon liang cucurut naon. Ngongkong. Gegeran bae ditutupkeun ku nyana lawangna, dikunci ku nyana. Der bae. Beres pamajikanna urang kakak. Aji nanonan kunaon? Nanonan ieu. Beres. Kumaha? Bulan Ramadan. Masya Allah. Atuh lain kita tadi siang ngabejaanana. Jadi cukupna lamun aing kikieu ulah bejaan. Oh, aduh masalah. Tinggal ngucapkeun alhamdulillahirabbil. Eta hadza min fadli rabbi. Kurang dahar fadl Allah. Jimat ti beurang pohon fadl Allah. Ulah sering bae mah fadl Allah. Tah kitu inget urang dahar batal. Inget urang dahar minum batal. Mun teu inget teu batal. Atawa karep sorangan batal. Lamun dipaksa itu. Urang dipaksa, inget diciekeun. Kita dahar tetep tetep diwawalkeun ku nyana. Terus teu batal. Teu batal tak kos kitu teu batal. Henteu, tapi lamun kieu mah ayo sia. Aya 2 ieu. Kopi, susu, roti. Udah di dia aya tembakan pistol. Makan, kalau enggak makan gua bunuh lu. Gua tembak lu. Makan. Aja dicokot punya nama kalian. Pakai sama ikhtiar nyokotnya. Nah, itu mah batal tah. Sebab nyana nyokot ka dieu tah. Tapi lamun sabodonya na masih urang mah. Di bodohnya na geus didaharkeun ku urang. Urang na balem bae lamun cap batal. Berarti maksud atuh. Mun calaka bae batal, ulah calaka dicarangapkeun ku nyana diwawalkeun, diasupkeun. Ai ka jero mah pantaman neurima atuh hese. Eta mah hese pan mungsak temen neurima. Ieu mah teu batal tah mah kitu. Teu batal tah mah, tapi lamun nyokot batal, calangap ge batal termasukna. Urang dipaksa titah jima jeung pamajikan. Atau zina, dipaksa ya orang kieu, betul diomeh heula pasti teng. Ja asupan ai teu hayang mah moal man, moal udang teng ya, tapi lamun urang ngendut saeutik batal. Dia teu meunang ngendut. Aing ngaji kos kiamat sih. Aing dibejakeun salah teu dibejakeun salah. Geus kos kitu bae pate dituna. Asal ngendut bae saeutik ka dieu batal. Lamun henteu teh gendut-gendutnya nenek cewek ge sabodoh ge. Batal gitu. Karena aing ngaji jeung urang lembur kieu doang. Kos gitulah. Nomor katiluna shaim nu puasa. Nah, kuari nu wajib qada. Wa yajibu mal qada'i li shaumi al-kafaratul ulma wa ta'zir ala man afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bi jima'in taminasi min bihil shaum. Ya jelema ngahaja-haja bulan puasa jima jeung pamajikanna ingat bahwa dirina keur puasa
taetanya na kudu mayar kafaratul uzma tur dipikeun ditazirnya na ka Lampung ka ditu. Kudu ai kafaratul uzma teh naon? Kafaratul uzma teh itqu raqabatin mu'minatin, meuli abid ngamerdekakeun abid anu mukmin. Ya Allah. Berat ada luar biasa. Lamun urang bulan puasa jima, nah iyalah bahayana pohara jasa kudu mayar kafaratul uzma. Di samping mayar kafaratul uzma, oge kudu ditakzir, diwirang atau dipicen 2 marhalah. Cerita baheula mah 2 marhalah hese balik, ai kuari mah 2 marhalah teh adalah babari ti Lampung ka dieu ge babari jasa. Nu kira-kiranya na isinin karena balik ke mana dipicen teh ngan ai cek di ditu kitu gitu mah gitulah. Jadi sing hade bulan puasa mah ulah ngadeukeutan pamajikan heulangan nya lantaran ieu besi ai pohoona mun teu pohopan bahaya. Wajib ma'al qada al-insak li sampi sitati mawadia wajib disertai qada deui. Wajib imsak nya qada dina genep perkara hiji al-awalu fi Ramadan, puasana di bulan Ramadan. Di lain bulan Ramadan sanajan nazar atawa kifarat tetep teu kudu. Nomor kaduana wajib qada jeung nuluykeun puasa. Ieu adalah bagi jelema tarik niat lailatul fardhi ti pentingna teu niat poho. Ieu pentingna poho teu niat beurangna tetep bae wajib ngalaksanakeun imsak, statusna lain puasa wajib qada. Nomor katilu man tasahara ghanan baqa'al lail pabana khilaf. Nyana teh sahur neuleuh jam barang jam 3:30 mantep. Ya kena sahur bae neuleuh jam 3:30 ya beres. Sahur beres ka masjid teh pun beurang amat nya. Beurang amat ya. Je, horenganan, horeng jemna isdet. Paeh jemna tetep 3:30 ngebaget bae. Jadi nyana tadi teh sahur horenganan jam 3:30. Atuh teh kudu imsak, status teu puasa wajib kodong. Mantep sing ade ke sahur tah jamna bener-bener keun heula. Ya, bener-bener keun cas heula jamna, batuna beusi engke kos kitu tah. Jam 3 horenganan jam 5. Kudu nerapi disangka ku urang penting keneh ternyata geus beurang, urang nginum, urang sahur, berarti statusna urang teu puasa, wajib imsak. Engke bulan Syawal wajib kodong. Nomor kalimana laman bana lahu yaumul salasi syabanahu min Ramadan. Nyana teu puasa disangka ku nyana eta teh tanggal 30 bulan Syaban, ternyata horeng geus tanggal 1 Ramadan. Dianggap punya nancan tanggal, ternyata geus tanggal. Wajib manehna imsak tur qada. Nomor kagenep alaman sabaqahu ma'ul balawah min mabadatin wa imsakin ngala wudu. Begitu wudu tarik teuing wuduna ka dieuna tah kan ka kemur teh ata ka kemur cukup bae kocek ulah kenceng teuing ieu mah kenceng ja ka jero ya ka jero tah kos budak leutik ngeueum we kieu kunaon sia ngeueum lah inget pararana soreng nginum eta ulah kos kitu. Jadi orang ka irung pan sunah istinsak teh ngintret banyak. Mun urang wudu di bulan-bulan biasa di luar Ramadan, sunah ku urang teh diinsert teh ditarik teh. Kena rapi, kena bersih. Di bulan Ramadan mah teh sunah cukup kitu bae. Di luar bulan Ramadan mah kakemu sunah. Sebereng sunah. Di jero bulan Ramadan mah ulah. Teh mun katelanjuran lek ka jero batal puasana. Di samping batal puasana wajib diteruskan baik kena wajib qada. Pembatalan puasa batal puasa biridatin ku sebab murtad jelema puasa murtad batal. Wa'idin jelema puasa haid batal. Nipasin jelema puasa nipas batal. Awiladatin keur puasa anakan ngajuru ngalahir batal. Keur puasa wajununin edan batal. Sanajan sakedeung jasa. Keur puasa igmain ayan batal. Keur puasa sakarin tada di mabok ngahaja-haja batal. Batal mabok
12 sing harade puasana urang nu rapih disiapkeun diri urang supaya puasa urang mantap sesuai jeung aturanana sesuai jeung nu dimarentahna yakni diperintahna urang ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Rapihan al-iftar fi Ramadan arba'atu anwa'. Buka dina bulan Ramadan aya 4 macem. Hiji aya nu wajib bukana, teu meunang teu buka kudu buka bae. Hiji jelema nu haid, jelema nu nifas. Lamun awewe puasa jam 12 berang berbaik keluar getih wajib buka. Teu meunang diteruskeun puasa. Wajib buka. Teu meunang we terus puasa teu meunang wajib buka. Bulan Ramadan ngalahirkan wajib buka. Jadi nomor kedua aya anu meunang doang puasa, anu meunang buka izin meunang doang kama fil musafir. Jelema berangkat ke Bandung sakadar jaiz. Ka Surabaya jaiz. Sangkilang ka Arab ge ka ditu ka Arab meunang buka cenah moal buka masalah sakadar wenang hungkul. Kitu kene nu gering tapi kuat ieu teh lamun diteruskeun mah puasa aya kemenangan rusuh jelema kurang sehat buka puasana teh naon ada terus bae lah masalah dikira-kira ku sorangan bae aya nu wala teu wajib nu teu meunang teu jaiz mana jelema nu edan kumaha nu edan bae teh mah nu edan ieu aya nu haram kaman akhara qada Ramadan mata makuni hatta dhaqal waqtu anu jelema boga qadaaneun 2 poe boga qadaaneun 2 poe di bulan Ramadan nu itu eta teh datang ka Ramadan nu ieu bahaya mun can ka qadaan sebab hadis Kangjeng Nabi aya anu nganyatakeun sanajan dhaif andai kata Ramadan itu can ka qadaan datang ka Ramadan nu ieu ta eta teh kudu dibayarna sapoena teh eta hadara 1000 poe ku gede-gedena dosa ngengke-engkekeun qada teh eta bahaya jasa 1000. Ya Allah ya Rabbi di hadis lain sanajan dhaif teu kudu dibacakeun ku kula hadisna tingali bae dina syarah irsyad ta eta teh aya anu nganyatakeun sapoe kuduna mayarna 30 poe ku gede-gedena dosa ngengke-engke puasa ngengke-engke ke puasa teh gede jasa tah dosana aya deui nu urang mah kuari di mazhab urang mun boga qadaaneun taun kamari kuari encan kakodoan ku gede-gedena ganjaen non dosana tetep bae ari kodona mah hiji dan bayar fidyah